Sancanya subset heula hiji, dua, tilu, opat, jalan. Puasa kieu bae. Udang hees. Siga bae anggota DPR mah nu sarare bae pagaweana. Kitu ge bari jeung digaji. Rape. Dul, era masih Dul. Gelendang bete kamari. Naon sih? Ah, ye. Aduh. Kaget. Tuh kan teh anggota DPR. Bangga. Aduh, ieu mendingan mah itu kiannya. Nyata kamari kan Bapak kasih ya kamari. Aduh. Kumaha Pak? Nah, atuh gandeng bae. Kita dia kata gelendang bae, gelendang bae nasi. Kasih ieu Pak nya. Bulan puasa eueuh pagawean teh gitu. Cicing we hudang sare. Ya, sebenarnya mah ulah dijadikan alasan puasana pakai udang sare begitu mentang-mentang puasa bagaimana udang sare bae. Kan coba tayangan hal-hal anu kira-kira positif. Pusing Pak. Pusingna Eta sih ayeuna keur usum corona kieu teu aya pagawean. Ayeuna bulan puasa pisan, hudang sare deui. Oh, gitu jadi pakai ieu teh petrasol teh. Ya sebenarnya mah ulah dijadikan alasan puasa atau udang sare gitu. Kumaha alasan tuh pagawean mungkin keneh. Ta sahur sare, udang sare deui teh gitu jadi alasan. Coba tayangan hal-hal anu positif. Anu kira-kira manfaat contohnya positif corona. Iya, contohnya positif corona masih itu atuh. Oh. Ya contohnya tadarusan, ngaji segala macem, terus nya bersih-bersih di imah gitu sebenarnya mah naon hal-hal positif nu mantak gitu ulah karena wing malalaki embung bersih-bersih di imah kan gitu ulah gitu kan gitu. Cenah anak soleh gitu. Iya sih. Terus sekarang dia cuma enak kabijeng babaturan gitu sahabat gitu. Si Wawan, si Dandi, sahake, si Idin di kalumpulkeun. Iyalah. Banyakeun. Ayeuna Ngaji gitu. Tadarus wae lah nya. Nya tadarusan bagus itu tadarusan teh. Ayo sasarangan Pak. Mangga ayo. Ayo sok kita ayo. Aduh. Budak kamarana nya sarep piujur ngabuburit teh. Coba sabun terahan. Harusnya karen di goblok. Kasau ini. Anjay. Dah. Garing. Si Bro karen deh.
Teuing ka mah kemana nih? Kita tadi jangan apa? Jangan apa lah. tak? Jangan. Lauk parendi cenah. Penting nu nyangkol. Penting puasa. Hukong. Ra coba telepon si Ale. Oke, kau yang teleponnya. Udah. Gitu bae di telepon di mana gitu. Ares, aing na perusahaan. Ih, siapa mau usaha baik. Tadi. Halo. Kainan Dewa. Li, di mana ente? Bermancing. Dewek di marana. Uing ditanggul yeuh jeung barudak li. Oh, itu budakna itu. Tuh, Mana si Ali? bukan itu. Li, yeuh, tadi yeuh. Oi. Ayo, Le. Paruasa gitu lauknya. Itu udah hiji urang. Awan teh tadinya. Eh, manusia. Tadi Ayolah ke Mang Bedul. Emang kan dia Aya. zet udah kandinya. Ayolah. Kurang balik. Kita sok parase. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Udah dua kalinya. Tadi ngomong apa teh? Beli es, jangan kayak buka. Geus doli lah, kayak nyamper. Wah, Kak, ada mak. adel mana? Gak ayak ke ngaji. Ke ngaji. Mohon. Ngaji. Ngaji emang dulu lah. Di sampun ayo. Ngaji. Madul. Sirotol ladzina an'am ta'alaihim goiril magdubi bi alaihim walad dolin. Sadaqallahul adzim. Woi, Nah, kita Masuk, masuk, masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngomong Sar. Iya sih kieu bae. Maksud Pasti areng gitu. Covid. Duh. Pasti areng di. Cai. Urit, orang terus mancing. Mancing. Sadeki. Menang we. Nahan teu leutik. Ada kieu. Henteu. Mendo cupang. Cupang karpit. Kela lah. Sasal. Iya lah. Oh, sok mah. Pra kayak tamu teh ceng nyenci kopi kek naon wedangeun bisa dikeluarkeun ya keluarkeun. Naon? Hari
Made atuh. Pan puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya tuh. Grup Kanjeli kalumpul. Maka, Mang. Alhamdulillah. Mas, puasa enak kegiatan yang baik coba disebut ke. Alhamdulillah tadi tos ngabuburit tadi cai si Ari mah tos mancing tadi. Aduh, Kemenang, kemenang. Lokna berparwasa. Lockdown lah kue buat imam lawan. Sianan ku Tempat corona. tongko. Dul kemana dul? Tah, orang mah sesuai arahan Tiaon pan. Kemana? Terjadi dia di saung. Oh mantap. Tadarus. So, tah. Iya, pasti dicontoh maki ya. Nya, ayo teh. Adenge. Denge Bangke tutupan. mancing teh tadi. Bari ngadengikeun tadarus Oh gitu. di musola tapi. Naon atunya? Deh, iya, Mang. Kemana? Ayo kemana? Iya aya kaperluannya. Kamana? Heeh. Geus deh. Atuh suruh. Ih. Sanak mobil. Mula. Tutut. Ya atuh Mang, hati-hati Bang. Jalan. Ayo Iya. Geus. Ayo Mang. Hati-hati ya. Katanya mohon. Siap. Ngagur basnya. Mohon. Kares nana patukeun. Jadi dia ada ngaranna puasa ngelakuin hal positif teh. Ya sampai seperti dul ngaji, tadarus, kita di samping naon hal positif menang pahala oge gitu daripada mancing walaupun cenah tadi alasanna orang ge mancing ada anu ngaji emang bagus tapi kan lebih bagus dia lamun urang soal ngaji gitu. Jadi isukan mah kumaha lamun urang diayakeun tadarus keliling ti Imam Kaimah misalkan ayeuna di Mang Ali isukan pindah di Mang Wawan. Door to door. Nah, dor. Nah, gitu maksudnya supaya ulah ieu teuing gitu. Ulah naon? Ulah moton tempat ieu bae gitu. Setuju sih. Tah, sini. Aduh, teh sampai Iya, dengan kram. Aduh. untung teh satu tagado. Sunding ketok lah. Aduh lah, ieu teh sunah. Yang satu berarti sukan ke orang tadarus. Bagus. Insyaallah. Tadarus di mana? Bari mancing deh. Saya gitu gini. Pagawean teh mancing, mun teu mancing maju. Mending mun eceran gitu ge. Bukan bari ngabuburit. Intina di bulan puasa ieu ayo urang berlomba-lomba neangan kegiatan positif anu kira-kira manfaat menang pahala insyaallah kaharepna ibadah urang bisa tingkatkeun. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sesuai buka ya. Insyaallah sih. Geus kadar itu pun anda. Yang can yapkeun ieu teh. Ini maksudnya nak ngusir. Muntah biasa. Buka emang jangan takjil lah. Ya, takjil. Ayo. Takjil. Sok salah. Alila jeung lawan apa? Ayo mang dong ya. Alila. Jeng. Ayo nih, aduh. Mang. Ayo Mang luhunya. Ayo sami-sami. Ayo, Mang. Emang kamu nang, Mohon. gede. Jam Ayo, berapa? ayo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tesakan tenan, Pak. Oh, nya bener po. Jeng. Itu mau